Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika ngaran-ngaran jeung babaturan nu sasatna geus sakokoh sainum turug-turug aya tauna papisah nyapiraku we teu pogot pang-pang nama ngadongengkeun lalakon baheula waktu keur mungpulung di lembur ditumbu deui ku ngadongengkeun lalakon Andi sajeroning aprak-aprakan nu pikeun sobat-sobat nama teu wudu matak ting polohokna tina ku bawani ngarasa kaget nu lain di kieuna. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Lain hari Andi geus papangi jeung Nyi Euis. Ubed ngadadak ngasongkeun pananya mengkolkeun obrolanna kana soal nu sejen. Nyi Euis mana? Ani nembalan ku pananya deui, tarangna kerung. Eta anakna Pak Haji nu bungsu. Si otot leho. Nah kumaha kitu euy? Ani tetep nyarengeh. Reto otot leho soten deuh ayeuna mah hedod euy sugan mah kieu we yeuh. Ubed bari ngacungkeun jempolna sarengeh manehna seuri kutan kasaha nyangutna euy. Andi tetep nyerengeh urang dieu mah mun kapilih lingas euy ku bulu taneuh mah geuning lain ari Andi geus panggih tacan. Tuh kakara ge tadi peuting pandatang teh. Papanggih di mana? Ari lain dina impian mah. Ani bari rutret kanu tiluan. Nakung sing ngimpi panggih kitu. Ubed bangun heran. Terus ieu mah ngaupamakeun. Anger keneh we Ubed. Ari rupa bodoh tapi belgug. Andi nyarengeh deui. Da memang nya Ubed teh keur budakna pangbodona jeung pangboranganana jadi pamoyokan sararea. Sugan teh. Ubed ngahehe dipoyok teh lain mikir. Mun Andi geus nenyo Nyi Euis ayeuna biar aku teu kabongroy. Da geulis ge moal saperti widadari euy. Andi bangun anu teu katarik perhatianana. Alah. Geus nempo mah moal teu kapincut euy. Hedod ieu mah euy. Bah nolerkom. Ubed teu beda we ti nu ngawawar. Jingnya kayak orang panggihan.
Kabeneran ke kuring sakedeung deui teh rek kaditu. Airi lanceukna kumaha bejana? Oh, jangjana sarua we euy. Gandang ayeuna mah manehna teh. Anyet rada gede hulu. Campurna oge. Sok jeung urang kota wae. Atuh langka aya di lembur meureun nya jangdana teh. Tara ka mana sapopoe oge ulukutak we di imahna. Cenah layeut jeung urang kota. Nu ti leles sok marag ulin ka dieu. Da eta ongkopan bari ngahaja ngahalaran nya euis. Sabal euy. Jangdana teh ayeuna mah tara nanya-nanya acan ari panggih oge. Ubed bari cumiduh. Udah ketan. Nyai kuring mah inget basa baheula teh we waktu manehna di entekeun ku kuda geuning. Duh. Jeblehna teh maneh aluk-alukan. Andi nyarengeh inget deui kana kalakuan Bareto. Nya, kuring mah harita teh pan hariwang ku Mang Amir. Da eta we molototna teh ka Andi pan teu sirikna teh. Kaluar teh panonna teh. Jumat mairan bari ngahehe. Dasar we. Eta mah Andi lengerna dibeakeun teuing ku sorangan. Kumaha ayeuna anger keneh ni? Juhri bari ngareret ka Andi. Nyeh, manehna seuri. Tara atuh ayeuna mah. Andi males seuri. Ret kaburuan. Katempo rentang-rentang. Anggang keneh ge aya nu leumpang nyampeurkeun ka lebah imahna. Mang Amir. Andi ngagereneng. Bari panon mah tetep we ngawaskeun kaburuan. Teu salah. Nu ngarong heap teh Mang Amir. Tukang ngurus ingon-ingona Pak Haji Sobana. Ngahaja rek nempo Ki Sahudi. Bari sakalian nyusulan Andi. Lantaran sakitu geus ditalatahkeun teh teu embol-embol. Jumat sabaturna atuh terus we pamitan. Memeh tinggal leos ngipat-ngipatan heula ka Andi supaya engke sore datang ka masing-masing imahna. Urang neruskeun ngobrol cenah. Ku kitu teh mah ngarasa sono keneh. Gancang-gancang so teh bane we nganyahokeun bisi Andi aya di kaperluan nu sejen. Ongkoh ngadenge pokna Mang Amir. Cenah manehna teh dititah nyusulan Andi ku Pak Haji Sobana. Tekung silila Mang Amir geus tembong kaluar deui ti imahna Ki Sahudi. Henteu nyorangan, tapi bari dibarengan ku Andi. Sabot keur laleumpang keneh. Ngadadak hayam-hayam di buruan tatangga-tatanggana ribut. Ting sarebet bari sarada. Si horeng aya si ruyuk keur ngalayang we di luhur. Datang ti panenjoan nyusul nu jadi dununganana. Kanca dangu sadayana beuki tambah diarajenan we Andi teh kurang cipancar mah. Beuki komo da ditanggap teu sirikna diunggah-riungan. Leuwih-leuwih Pak Haji Sobana dina ngebrehkeun pamujina teh geus teu didinging kelir deui. Ku kituna mah geus 2 kali kahutangan budi, 2 kali kaasupan bangsa teh sarta barangna kungsi diringkid ku si jurujana. Tapi 2 kalianana salamet. Barang-barangna bisa kapemilik deui lantaran jasana Andi. Teu matak heran. Lamun Andi ayeuna kacida dipikanyaahna ku Pak Haji Sobana. Pokna oge. Lamun Andi rek diajar dagang, rek dimodalan, sarta sabaraha perluna rek make duit. Mun rek tani, pek sambut sawah Pak Haji masing rek sababaraha bahu oge. Lakar daek sarta katanagaan. Atuh cenah mun sakadar ngan hayang digawe di Pak Haji, moal burung ditarima. Sarta baris dipernahkeun pigaweun mah teu kurang-kurang. Puguh dijalma jugala sagala aya.
Ngan bae Andi teh lain kaasup kana golongan jalma nu haripet ku tetereuyeun gawok ku lebokeun. Ditawaran naon-naon teh ngan saukur ngucapkeun nuhun kana pangasihna. Manehna tacan gana-gana daek narima. Basana ke cenah bade reureuh heula. Gampil cenah kapayun mah. Moal kasadeui nyaluuh nyuhunkeun tulung. Tang tos ka Pak Haji. Gawena ayeuna teh ngan ulu kutak we di imah ngabantu-bantu beena. Mun teu kitu sok milu ka Kisahudi masar kaleles atawa ka Kadungora. Tatu dina tak-takna ayeuna geus cager bener. Ngan nyaeta tapakna mah teu leungit. Tak-takna rada nyengsol sarta semudeng dek ngenca. Untung sakitu oge henteu nepi ka buntung. Waktu Andi dina hiji mangsa indit ke panenjoan nganjang ka Aki Surdi. Teu wudu kurang panenjoan oge teu sirikna dielu-elukeun dibageakeun ku sararea. Jalma salembur teh manih tamplok kabeh daratang manggihan manehanana. Geus puguh Halimi jeung Nyi Enda anu ayeuna geus jadi ewe salaki. Atuh Ki Jatma oge teu tinggalieun. Sabaturna merlukeun ngaranjang. Puguh manehna oge geus ngarasa kahutangan budi. Kabeneranana teh di panenjoan keur aya Mad Tasim nyaeta lanceukna Ki Jatma. Ngahaja nganjang ti Kadungora. Bareng ngadenge Andi datang ka panenjoan teh, manehna oge ngageuwat nyampeurkeun milu jeung Ki Jatma. Puguh ge pikeun manehana mah lain deui ngarasa panasaraneunana. Baheula waktu manehna padungdung jeung bangsat anu ngajorag ka imahna Ki Jatma teh kapan ditulunganana teh ku Andi. Mangka-mangka nu nulungan teh tacan nyaho rupana ukur kakara nyaho ngaranna we. Anu matak dina perukna tepung lain deui Mad Tasim nganuhunkeunana ka Andi. Atuh dina darna ngobrol teu petot-petot Mad Tasim merdih ka Andi. Pok deui supaya merlukeun nganjang ka Kadungora. Hal ieu ku Andi jol disanggupan we. Lantaran manehna oge puguh mineng datang ka Kadungora. Nyaeta ari sakalieun milu masar jeung bapa kukutna. Ari pek teh deui. Kanyahoan ku Andi yen pangabisana Mad Tasim teh lain jore-jore. Memang di Kadungora mah Mad Tasim teh minangka dedengkotna maen po. Malah ngamuridkeun sagala. Memang ari pangartina mah jajar pasar we jeung Bahrowi. Ngan dina soal gerakan pikeun di Pulawan. Memang aya onjohna ti Bahrowi. Ku kituna teu asa-asa deui manehna milu ngaguru ka Mad Tasim. Ubuhan otakna encer katurug-turug memang pangabisana geus nyampak. Nya dina waktu nungan sakedeung pisan elmu panemu Mad Tasim teh ku Andi geus bisa dikawasa sakabehna. Atuh nya lumayan we pangartina Andi teh beuki nambahan. Sakali mangsa Andi keur teu init-initan kurunyung teh biirah datang. Dititah ku Pak Haji pikeun neang Andi. Poe ieu cenah rek ngabedahkeun balong. Lamun Andi keurineh supaya ngabantuan cenah. Bakal tiasa ngabantuan gitu bi. Pan gaduh pigelang leungeun ge mung sabeula. Andi bari nyerengeh ka biirah. Ngabantuan tuang-tuangna atuh jang Andi. Da itu ge nu diramal mah tos seueur. Biirah bari males nyerengeh. Alah, mun tos acak saku mah hoyong ngiring ceuk. Sugan we atuh kenging genol-genoleun. Bienah nemrong. Nyeunah mah engke oge dikirim atuh ka dieu. Biirah tetep nyerengeh. Resep nyairna we atuh ceuk. Ongkoh nya sok resep we belekukanana abdi mah. Naon belekukan? Sok sapertos nu teun wae atuh nyeunah mah geuning. Biirah can leungit nyerengehna. Nu teun nu naon ceuk? Biena heran.
Nya nu taeun sapertos nya enak serenjang udi kitu. Birah nyikik. Birah mah teu onyeh paling-paling ge haceuk sareng Kang Amir. Heuh deudeuh. Beanah malikeun bari seuring ngaheuheuh. Bet kalah tamiang melit kabujur geuning. Hayu jeung Andi. Pilih Pak Haji geraeun. Birah seuri buntutan. Dan taparah deui karawak we ngenyang Andi diajak buru-buru init. Itu. Kitu ari rumaos teh. Beunah nyikikik deui mireung nu ngabeng beos. Tapi birah mah terus we noyod. Ukur kadenge seurina we ngahihih. Geus rada angang kakara mali ka tukang. Ngan bae beunah geus ngelok ka jero. Kawasna bae terus we ka dapur lantaran harita keur nyangu. Naon atuh ari bibi bet sapertos murang kalih we geuning. Andi nyarengeh bari ngaret ka biirah. Nya kumaha gitu Jang Andi? Nya mohon eta geuning tadi. Banyol we atuh Jang Andi. Biirah ngahehe terus-terusan. Ari batur-batur abdi aya kitu nu ngiring bebantu. Kan tenan we atuh. Saha kitu Bi? Bukanya da eta geuning nu di Sinjang Jangkung sareng nu di Sanggul Jucung katinggalna mah. Birah bari ngarenyu. Kumaha ari bibi? Moal nya Bi nganggo di Sanggul Jucung sagala. Andi ngariuk kaget. Nasaha tunu ditaroskeun teh? Birah api-api kaget. Sumuhun babaturan abdi. Jumad atanapi juhri. Mana teh naroskeun nyi euis. Bibi mah bet los-los ka dinya geuning. Mun eta we da sok naroskeun ka bibi. Saha teh? Sumuhun nyi euis. Naroskeun saha kitu? Naroskeun Jang Andi atuh. Biirah kawas hayam kongkorongok we. Sarengeh seuri bari ngareret ka Andi. Panona teu reureuh rundat-rindat. Sok lalawora bibi mah. Andi bari ngarandeg. Heg merong ka biirah bangun nu reuwas. Dan teu lalawora Jang Andi. Da sanes kalong. Bira kayaknya upami teu percanten mah. Andi teu nyarita deui. Lantaran harita teh kaburu nepi ka lebah imahna Pak Haji Sobana. Birah tuh geblus we ka dapur. Sedengkeun Andi mah terus we noyod malibir ka pipireun imah mapai-mapai jalan satapak. Memeh nepi oge geus kadenge ngagederna jalma-jalma nu keur ngabedahkeun balong. Anjog katambakan. Bener we balong teh geus disaatan. Barudak meuni recet teu puguh kadengena. Saurang oge tacan aya nu meunang ancrub. Lantaran laukna loba keneh. Tapi ari nu bangor mah maksakeun we. Bras brus marilu ancrub. Nyairan lauk ku ayakan. Tempo-tempo lamun bongoh nu bogana mah beus we dibebaskeun kana kaleng wadah laukna. Geuning Andi. Da teu jeung mamangna. Pak Haji Sobana nanya sareh naker. Numawi mamang mah kalarsan nuju masar Pak. Hanya kalatunya. Jung. Katuh geura bantuan tuh Ki Amir. Oge itu geura bebenyit aya ku balangor. Leheung mun tara nyarumputkeun. Pak Haji bari ngaret ka Mang Amir. Gilar deh ka barudak nu geus mimiti beras brus teu beunang dicaram. Andi teu ngalobakeun carita, koloyong we ka saung lisung. Parosot, muka calana panjangna jeung kamejana. Bari pupurikilan leos we manehna mapai-mapai tambakan. Rek nyampeurkeun Mang Amir anu keur ngasup-ngasupkeun lauk kana bulang. Saterusna mah prak we manehna milu digawe. Lauk-lauk teh dipilih. Nu badag unggul.
nula leutik keneh mah dipisahkeun lantaran rek dipelakeun deui. Pangangguran ret manehna ka tengah balong anu harita geus saat bener caina nya we aya nu di samping jangkung jeung di gelung jucung kabeneran deui ngareret ka manehna ari prok ari belenyeh we nu keur aya di tengah balong teh ngagelenyu kareueut naker. Andi atuh ngan ukur mesem we bari inguk tapi aneh jeroen dadana bet ngadadak jadi aya nu ngaguru ketugna jajantung teu beda we ti sora dulag nu ngadurungdung. Kunaon cenah ieu teh? Andi ngagarentes di jero hatena ngarasa teu ngarti. Da biasana oge tara ngabogaan rasa kitu. Papanggih jeung Nyi Euis lain kakara. Oge nyang hareupan imutna lain sakali dua kali. Tapi biasana mah tara naon-naon. Sabot manehna ngahulang keur mikiran maneh. Nah atuh. Ari koceak teh. Aya nu ngajerit di tengah balong. Andi ngarenjag sarta ngagentak malik. Ari breh teh. Nyi Euis nu harita rek hanjat ti balong keur ngayak-yak we bangun nu maih kasieun. Masya Allah. Si horeng teh dina tamakan hareupeunana aya oray welang keur celenge we sarta sacok-cokeun rek macok kana beungeut Nyi Euis. Rupana bae kagimreung-gimreung ku manusa si oray teh jadi kaluar tina liangna. Andi nu memang geus bisa ngajudi kana pibahayaeun nu keur disanghareupan ku Nyi Euis. Sakilat manehna luncat dina gerakan heulang nyamber anak hayam. Memang gerakan Andi sakali ieu lain deui hebatna. Samemeh si oray macok kana beungeut Nyi Euis. Dampal suku Andi geus ngahayat manten nyabet kana huluna. Teu anta parah deui atuh koleweng we. Oray teh ngalayang kapangpengkeun sarta ragragna meneran kana tangkal awi anu pernahna rada jauh oge tina tambakan balong. Alah, teu naon geulis. Bu Haji gancang nyeureudeg bari semurawah riwih. Ku kitu teh mah lain deui reuasna. Barang tadi mireungeuh anakna meh bae cilaka dipacok oray welang. Henteu mak. Saena teh kabujang ku Kang Andi. Nyi Euis gegeumeueun keneh. Beungeutna oge manis sepa puguh ngalakon reuwas anu pohara. Nah, atuh Euis, sok lalawarah naker. Paji sobana nemrong, bangun ngawaweleh. Sanes lalawara atuh Abah. Euis teh bade hanyat, teu terang dina tamakan aya oray. Nyi Euis masih keneh muringis jijiraeun. Ah, sabios datos salamet atuh ayeuna mah Pak Haji. Andi pipiluan nyarita. Tadi nama rek terus ngaleos beuti dinya. Da geus salamet ieu sarta geus aya inung bapana. Tapi ngadadak leungeun Nyi Euis ranggah menta dihanyatkeun. Sanajan bari rada era. Bari teu ngomong sakecap karawak we. Leungeun Nyi Euis ku Andi teh dicekel terus dibetot dihanyatkeun ka luhur. Nuhun Kang Andi. Nyi Euis ngagiler kanu nulungan. Tapi teu lila kalieus micen beungeut. Ngarasa kagok kudu nyaraksian. Inung bapana mah puguh sasat manco nempokeun. Mohon sawangsulna Nyi Euis. Cek Andi bari terus we ngaleos nyampeurkeun Mang Amir rek neruskeun hanca gawena. Alah, nah aya hebat kitu luncatan teh Jang Andi. Menang ti mana teh? Mang Amir nanyakeun. Karasa kaget mireungeuh gerakan Andi nu sakitu hebatna. Sangkaana mah tangtu we meunang ti Bahrowi. Kenging mulungan ti Mamang. Andi bari jongjon we digawe. Ti Kisaudi. Mang Amir negaskeun. Sumuhun Mang. Nya teu sangka geuning Ki Udi teh nya.
kami lumayan we mang. Ih lain, nanti dibejaan ka abah. Maksud nama, kaki surdi nyebut abah teh, bapana Mang Amir. Nah kumaha gitu Mang Amir? Anis mu kaget. Oh, sugan eta jang Ani dituduhan pigurueun. Ih nu mah henteu Mang. Aya kitu Mang Amir. Ya bogoh we. Kawasna baharogi oge da moal nandang. Saha kitu Mang Amir? Ani penasaran. Mang Uda rain abah. Kapan kamari ieu babarengan jeung jang Ani? Sumuhun. Ani bari terus ngahulang. Memang manehna teh geus ngarasa sarta geus nyaksian kahebatanana pamardaka. Nyaeta basa magrib teh datang ka panenjoan. Atuh basa kamari ieu deui. Waktu Bahrowi rek narajang ka manehanana ku bedog. Kapan ngan sakilat naker Bahrowi teh ngajurah roh disamar ku pamardaka. Kanca dangu sabot kitu ret Ani kabelah kaler kapal bah saung nu dicicingan ku Bu Haji. Ret kanu keur rajeg luarin saung. Jajaka tiluan keur narempokeun nu ngalalauk. Teu samar. Nu saurang mah jang dana lanceukna Nyi Euis. Tapi kanu duaan mah sama sakali teu wawuh. Sidik lain urang Cipancar. Torojo ti jero saung kaluar Nyi Euis. Sampingna tetep nengah bitis. Gelungna masih keneh angger jucung luhureun embun-embunanana. Gandeang teh ini tidinya bari digandeng ku jajaka anu saurang. Sedeng jang dana jeung jajaka anu saurang deui ngiringkeun tukangeunana. Rupana bae Nyi Euis teh rek balik. Bisa jadi lantaran kareuwasan basa tadi rek dipacok orae tea. Aneh. Mireungeuh Nyi Euis aya nu ngagandeng teh. Ani bet make ratug sagala. Deg-degan jeung lalenyapan. Tungtungna make jeung ngahayap sagala jeron dadana teh. Teu karasa panonna terus mencerong ngawaskeun nu keur laleumpang dina tambakan balong. Nah kunaon deui ieu hate teh? Goda. Asana teh bet teu pupuguh. Buah-buah manehna mah. Aingna we ketang nu teu boga cedo, teu nalipak maneh, teu ngukur ka kujur, nimbang ka awak. Ani ngagarentes di jero hatena ngubaran maneh. Tapi teu kalis ku kitu. Keukeuh we jajantungna mah ngageter. Renghapna ambekan ebreh ngoyageun dada nu bangun nu berat. Sedeng panonna terus nempokeun teu ngiceup-ngiceup. Nepi ka manehna teu katiten. Yen Mang Amir ti tadi ngawaskeun ka manehanana. Geus cukup reureuh jang Andi. Yu urang bebersih heula. Geura. Sagedeung deui oge. Bu Haji ngageroan nitah murak timel. Moal teu nikmat geura dahar di saung mah. Mang Amir saolah-olah ngagebah anu keur ngalamun. Ogoh we atuh Andi teh mani ngorejat. Ret malik ka Mang Amir. Lumayan rada kuram kirim eraeun. Sakecap oge manehna teu ngomong. Jeung we nangtung. Nuturkeun Mang Amir. Nu maksudna rek bebersih di pancuran balong gigireunana. Nya we. Cacan oge nepi ka pancuran. Bu Haji geus gegeroan nitah dalahar heula. Sakitu nyang hareupan sangupulen. Sambal tarasi anu ledok. Lalap warna-warni ngahunyud. Belum lauk emas dadakan. Anu meunang ngabanyur ku kecap di jahean. Tapi Andi daharna teh bet siga nu caman cemen aker. Da eta hatena keur teu tentrem.
Di poho-poho oge teu daek paler. Keukeuh mika inget kanu di samping jangkung di gelung jucung nu geus ninggalkeun balik ka imahna. Di harita kanca Andi jadi mineng ngalanto ka Pak Haji Sobana. Dadakuna mah rek manggihan Mang Amir. Anu memang imahna aya di satukangan imahna Pak Haji Sobana. Tapi ari sanyana mah ngan saukur hayang papanggih jeung Nyi Euis. Atawa mun bisa mah hayang ngobrol. Eta sok ngarasa seger lamun ceug mireungeuh imutna. Sanajan sok bari lenyapan oge. Ngarasa nikmat mireungeuh gilerna panon anu ngenclong teu beda we ti bintang timur kaberangan. Padahal keur waktu budakna mah jadi pamoyokanaker. Nyebutna oge si otot leho. Da memang nya Nyi Euis teh keur leutikna ngan lehoan bae. Tapi naha atuh ari ayeuna mani matak gegemeueun mun sakalieun patepung lawung paamprok jonghok. Tapi anehna teh bet matak betah nyeungna deui. Memang sakapeung mah Andi teh sok nyamahan maneh. Kahayang teh karasana minculak. Sasat hunyur boga angkeuh hayang mandean gunung atawa saperti anjing ngagogogan kalong. Pimanaeun bisa laksana. Tapi kumaha atuh? Da kaayaan hate teu bisa pisan dibebenjokeun. Paribasa gunting pameulahan jebu kacipta bae ku ati. Kadeuleu langir caina, kadeuleu kayap-keyepna. Cau lamping, cau leuweung, katinggal kokolebatan. Nyi Euis teu bisa leungit minuhan kongkolak panon. Tapi sanyana mah mun teu dirojokan-rojokan teuing ku birah mah moal antep kitu Andi mielingna ka Nyi Euis teh. Ieu mah da kumaha atuh, teu sirikna terus disunutan. Ari bihirah lain ngan sakadar rek ngadu-ngadu. Tapi sidik sok natanyakeun, komo basa ditulungan tina rek dipacok ku aray teh mah. Manehna meuni alewoh cacarita ka biirah. Cenah lamun teu ditulungan ku Kang Andi mah hanteu manehna teh bakal cilaka dipacok oray. Puguh ge Nyi Euis ka biirah teh sakitu raketna. Pubuhan pangasuhna ti bubudak malah ti barang gubragna pisan manehna gumelar ka alam dunya. Jadi teu matak heran lamun manehna leuwih micongah teh. Mun naon-naon teh bruk-brakna tara aya Rusiah nu disumput salindungkeun. Kareteg hatena nu aya patula patalina jeung Andi oge bahe kabeh ka biirah. Ieu sababna nu matak biirah sok ngabanyolan ka Andi satengah nu ngajang jaruhkeun. Tapi nyaeta unggal Andi ngalanto oge ka imahna Mang Amir, manehna tacan kapareng laksana cacarita jeung Nyi Euis. Halanganana teh aya-aya we. Mun teu Pak Haji Sobana sok ngajakan ngobrol, oge sok kagamahan ku babaturanana Jangdana. Anu unggal poe oge sok araya di dinya. Malah nu saurang mah teu sirikna mani montel we ka Nyi Euis teh. Ngepot ka ditu ka dieu teh sok terus we nutur-nutur. Ari jeung Jangdana mah Andi teh teu pati raket. Lain manehna nu sungkan campur gaul. Ngan Jangdana we bangun anu api lain. Paingan cek Ubed, cenah Jangdana teh jadi gede hulu. Da nya teu salah. Kapan sakalian pasarandog jeung manehna oge, tara ieu daek nanya. Tiap ngareret teh sanyana, kawas lain kaurut babaturan we. Kukituna minangka pikeun ngabangbalerkeun hatena. Andi teh jadi mineng ngalantrah ka anggangna. Geus puguh ari ka pasir ayakan mah teu sirikna unggal poe. Sakalian bari ngalatih deui leungeun buntungna. Anu ayeuna mah beuki hebat we. Tonjokanana teh kana dahan nu sagede pingping oge kudu we semplak. Selang-selang tinggal datangan ka pasir ayakan, manehna sok ulin ka lemur-lemur tatangga. Upamana bae ka lemur Cikelepu atawa ka lemur Hujung. Ayeuna mah
Init-initanana teh tara jeung si Ruyuk. Da eta sok ngaributkeun hayam. Tinggal laprak sarieun. Ari si Ruyuk puguh sakitu iceusna. Dicaram teh ngagugu sok we cinutun dina tangkal buah hareupeun imahna ki Sahudi. Sakur lemur-lemur nu didatangan kabeh oge geus taya nu bireuk deui ka Andi teh. Malah sohorna ka lemur hujung mah cenah manehna teh geus bisa ngaragrageun Bahrowi kapala begal anu geus kawentar katelengesanana. Nepi ka jicir nyaeta dina waktu keur ngabangsat ka imahna Pak Haji Sobana. Kukituna teu matak heran lamun di dieu teh Andi mah pada ngajenan, pada ngaku, pada nyambat lantaran kabeh-kabeh oge pada mikaresep. Tapi aya oge nu ngewaeun ka manehanana. Bakuna mah nu ngarasa sirik. Dome Andi loba nu muji. Ngan mata kagetna teh di antarana nu ngewaeun ka Andi teh nyaeta hiji mojang anu lenjang. Pakulitanana hideung santen, keureut beungeutna cukup manis. Mata kabungbulengan bujang toloheor kurang iman. Mata kapengpeongan jajaka anu lempeuh yuni. Mojang urang lembur hujung anu ngaranna Nyi Tarsiah. Sok padahal Andi jeung Nyi Tarsiah teh tacan papanggih sakali-kali acan. Tapi kaget so teh lamun teu nyaho sabab-musababna. Ari nu nyahoeun mah paling-paling nyebutkeun wajar we. Memang kitu kabiasaanna sifat jelema. Saperti eta kaayanana Nyi Tarsiah. Sanajan bener manehna teh awewe. Puguh lain awewe sagawaya. Lain awewe nu biasana. Keuna ku paribasa deukeut deuleu pondok lengkah. Ari kabisa ngan ceurik. Lain model nu saperti kitu Nyi Tarsiah mah. Di salemur hujung mah geus taya nu bireuk deui. Yen Nyi Tarsiah teh lain bae mojang lenjang, geulis manis, kempot pipi lamun seuri. Tapi oge hiji mojang nu geus kapatri ku pangarti, kasipuh ku pangaweruh. Nu tingkat pangabisana dina urusan ngadu jajaten sarta wosen teu bisa disebutkeun handap-handap. Ngaran-ngaran anak Ki Jantra atuh kapala begal nu manggon di Ciaro. Pantes mun Nyi Tarsiah mojang pasagi sagala bisa dadi warah kudu jadi papana. Ayana di lemur hujung memang di lemur bali geusan ngajadina lantaran manehna teh anakna Ki Jantra ti pamajikanana nu nomer 3 pituin indungna pangeussi lemur hujung. Ieu nu jadi sabab pangna Nyi Tarsiah ngarasa izin kanu ngaran Andi. Boga rasa dipapakan pangabisana. Nu antukna sieun kaselehkeun wewesena. Eta pedah geus ngarubuhkeun Bahrowi. Memang manehna oge ngarasa sanggup pikeun nandingan Bahrowi. Malah manehna nyahoeun yen Bahrowi teh musuh garot bapana. Keur mah jadi sainganana turug-turug kapan tiba heula ge kungsi patelak digajah. Turug-turug kapan ti heula oge kungsi patelak digajah ngambung pisan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui.
Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.